Ya wayam bagi eta wayam bagi anatasmiata hakuman penting pisan ngaranan budak teh nyaeta hakna jalmi lahu alaihi al wilayah nu boga wilayah nu boga kekuasaan minal abi tah ngaran teh ulah wakana nanyakeun ka batur tanyakeun heula ka bapana manawi gaduh ngaran gaduh naon konod mun kira-kira goreng ih ulah eta tuh konod mah Jawa teuing Kanada tuh cenah wailam tajib alaihi nafaqatul lipakrihi sanajan teu wajib ka eta si bapa teh nafaqo ku sabab fakir tapi tetep da eta ge hasil bapana syariatna kitu bapana teu boga ngaran sumal jadi nanyakeun ka akina ki sangaranna yeu oh nya ari aki-aki teh sok sableng kadang-kadang ngaran teh anu kolonial lain milenial gitu nya da teu daekeun budak aya diaranan kolonial mah euy kudu milenial bae wayam bagi aidon antakuna tasmiyah qoblal aki kitu deui sunat euy sunat ayeuna ngaranan budak teh samemeh akekah tamatak sok aranan sing alus tanya heula ka bapana engke bapa anu bijak mananya manawi mamahna gaduh ayeuna kaemut bilih bade nganamian budak ku nami mantan beuh hurung tamang rapi langsung euy menyala bangki gitu ame habi teu kagok nyiksa aja